Kami abdi Stephen pengakuan ka sawah marab domba duluy aya proyek ke proyek hari pangaboga mah loba ya biasa we orang kaya kampung ngan sahiji nu teu boga teh Julaiha ayam kambing. Pasihan jodoh kanggo abdi anu soleh anu tiasanya ka abdi sareng tiasa janten imam kanggo abdi. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Sales nama Ari Jodoh Pati Bagja Cilaka eta mah urusan pangeran saha anu terang atuh akang mah bade masihan sarannya kieu pami jual teu aya harapan ka Stephen teu kenging masihan harapan kitu cek akang mah Abdi mah kang teu masih harapan ka Stephen mah mung Stephen mudag-mudag bae. Teras saran ti akang kumaha? Ari saran ti akang mah kieu Jul mun tiasa mah enggal-enggal atuh nikah Ari jodohna teu acan aya tuh kang. milarian we atuh Jul Kunaon kang? tah henteu geuningan akang bade ka peryogian heula nya sakedapnya ka ditu Oh mangga atuh. mangga Jul eta Julaiha teu ngarti-ngarti tiba heula urang resep ka manehna nya kurang kumaha atuh urang teh sakitu urang bageur ka manehna please Julaiha ngarti atuh. Urang Andri putrana Stephen sakapeung mah urang teh sok rudet ku pola kolot sorangan geus mindeng ditolak ku si Julaiha ge tetep we ngungudag tapi sakapeung masuk aya karunyana oge ka bapa urang teh heueuh da bingung ari cinta. Jadi rencana naik ke mana? Teuing euy. Mana hitutnya? Jadi kain mana meren? Mana aing Mana lah? Sok tatitut. Tatitut daun sampe. Saha nu hitut? Urang Dian. Ieu babaturan urang Jajang. Manehna sekolah keneh sih. Tapi tara unggal poe sok ulin bebarengan. Pokona mah CS we. Ari urang mah geus teu sakola. Ngancan gawe. Sedih we dicaritakeun mah. Butut hari balik pak celetut. Ya, terus pasti mana? Tuh, si bos tuh. Bos, kan dia atuh bos. Aya naon naker narang di dari ya Ah, biasa we bos ya. Kerenungan nomor pagawean. heeh ai maneh jang Nah, biasa we kenungguan rokok bos. ya kabenerannya maneh butuh rokok maneh butuh pegawaian tah urang teh boga sawah teh 2 hektar deui pacureun teh arerek moal erek ya Lah atuh menikat sakitu nah
hayang udah dihiji ge menikah titah macul 2 hektar embung lah embung geus teu jadi Lah ngomong jeung mah hese semua mana ya. Atuh embung urang ge aya kitu-kitu teuing mah komo 2 hektar mah. Lah bingung aya gitu mah di pagawean ara rembung. Geus we lah aing ek balik. Cahada ieu nu hitut. Tuh, si itu bos si itu Balik we lah. oh anjing ke bawah itu siap balik lah aing. balik ke mah waras deui tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta. Duh kita geus bararing ari geus hayang ngutarakeun cinta teh biwiran teu wasa rek ngungkapkeun ka si Julaiha na kudu kumaha atuh abong da geus lila jeung si Julaiha teh jadi babaturan jadi urang teh kudu kumaha nya ngutarakeun kararago na kudu kumaha atuh sok bararing sakapeung